tetapi mun eueuh rakyat mada kaula terek mingpin cucungu kadenan nuhun jang ulan abong kena raja ambeg sadu santa budi cu atuh kantenan wah mudah-mudahan we sing nurun dugi ka putra putu leres kasolehan eta teh ujang sumuhun wah kula mudah-mudahan raja tuladan tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon Ramat Dewaji cobi atuh nun sejak ngupingkeun jisim abdi aya naon geuningan ieu teh maksad pribadi rupina sing naon janten kandungan teh atuh kieu kasih doh cobi memang ngahaja dina waktu ieu teh ama nyeluk anu jadi anak teh dilantarankeun tina kapanasaran jeung tina kamelang doh leres tina kahariwang leres hariwang isuk jaga ninggeto atawa isuk pageto ama ninggalkeun ieu alam rame wallah eta tina hartina rumpak saringin diburuan tina kahariwang teh ih palias nun teu bisa da eta mah pan teu bisa dipikah hayang jeung teu bisa dipikah emu leres sen ai kahoyong mah da sing panjang we sen amin yeah. Sami sadayana ge kitu ulah waka kasahan gunungan teh atuh nuturkeun ka hayang jeung ka embung teripu nu matak sapanjang tapakur hasi tina tapakur teh si horeng di dunya mah ulah hayang komo embung saperti urang memeh kadunya pan teu hayang teu embung gelarna kadunya teh wah tenan ta ayeuna geus gelar kieu tina teu hayang jeung teu embung atuna haloba kahayang hari hayang jeung embung eta hartina nafsu sepuh kapungkur parantos cacandran kumaha ai nafsu teh geuning sok mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi leres hartina kudu dipertanggungjawabkeun dosa-dosana laras diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan teh supaya tetep renggenep dina kasaimbangan udah leres ta eta teh mangrupakeun hiji kayakinan ngan kade cing inget aya anu bakal ngarobohkeun kayakinan teh nyaeta keragu-raguan cangcaya doh eta ulang laras kaulanu laras nu delapan di mana-mana geus kaancikan ku ragu-ragu di mana ieu diri geus diancikan ku cangcaya sang kajeng mang dina diri ragu-ragu karena keyakinan anu geus ditangtukeun hartina wayahna bakal nyorang nete semplek nincak semplak kitu salah kilain Allah eta leres kaulanu jadi si horeng di mana urang diancikan ku paniatan teh initna ulah tina durukan ieu secara global na laras panginitan ulah tina durukan da kaituna ge bakal jadi ruhak jadi lebu laras nun delapan kurang jadi panginitanana tina tiis we tina tiis tis ciri herang pan ulah hayang komo embung kosongkeun we hartina eta teh keur meupeskeun rasa kapanasaran dina diri rasa ujug keur meupeskeun rasa kacangcayaan dina awak sumuhun leres ujug ria di dinya teh pangersa timalan ngan di dieu manusia diwajibkeun neangan tarekah usaha diwajibkeun urang teu hasil ayeuna tuluykeun isuk teu hasil poe isuk pan aya pageto cenah pageto teu hasil keneh eta mah da biasa
tapi lamun urang berusaha terus eta ngaranna luar biasa. Eta disebut ikhtiar teh kula. Keur naon aya kecap sobar jeung tawakal. Hartina ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Ieu dina ngudag bab ilmu insan kamil mukamil. Laras nyaeta ngudag ilmu sampurna dina jero ning sampurna. Da sampurna mah geus urang teh ieu teh. Kari we nyampurnakeunana naon sabab sarana jeung prasarana geus dikumpitan ku anjeunna. Ceuli jeung dengena, panon jeung awasna jeung sagarupana Sumohon. Timbalan naik we ayeuna kana ieu wujud ieu media teh da awak teh media itu bisi engke kahareup hidup dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat nuluykeun ama eta panginitan teh. Cenah geuningan kumaha Kakang Semaring paribasa di kampung teh dina soal niat teh. Sumuhun eta mihape sisir jeung minyak. Dah kumaha teh wae. Kade ka ansloman leungeun. Mihape cenah geuningan pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun. Dah eta Dina wujud urang teh aya deungeun-deungeun anu ngahaja bakal ngagubrakeun kana jurang katunggaraan. Naon? Nyaeta hawa nafsu tah. Kade hawa nafsu kade. Anu sok kecewas-kecewis teh teh nun. sok karewosan wae. Boh ti golongan manusia, boh ti golongan jin. Nya eta. Nya Tak kitu. Tapi orang kudu nyukurkeun ka pangeran ku ayana nafsu teh dalamun eueuh nafsu mah moal normal hirup teh ngan di dieu kari ngatur anjeun teh ta ibadahaneun teh eta diri sorangan samemeh ka batur teh diri sorangan heula aji diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna susun ilmu. Sabab naon? Sabab dina wujud urang teh eta teh kaahengan pangeran. Bacaeun bungkut tapangarun. Nya, leres kaula nun. Apan urang mah teu ngahaja ngagenut-genut jantung. Leres. henteu. Teu ngahaja pan urang mah ngiceupkeun panon. Aing ngahaja ngiceupkeun mana bobogohan eta mah. Laras. Mun kucap kicep. Ngalirna getih tina jantung kana urat-urat teu miluan urang mah. Tadi dia bakal bisa ngarasakeun oh ieu teh geuningan ku ayana kodrat jeung irodat. Doh eta. Ih, sagala rupi oge bi kapanun? Bi teh naon? Bi teh kalayan, bi kudrotillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi padlillah. Bipardotilah, bihikmatilah, bimujijatillah, sarang-sarang kaituna seueur pisan. Bi kalayan. Doh eta. Naon anu rek disombongkeun ku manusia? Da sagalana ge geuning anjeunna wungkul ieu teh. Pangurus anjeunna nu aya dina wujud urang teh. Ngan hanyaka sok diararaku geuning. Nu mawi lah haula di dieu teh nyaeta manusia kudu bisa ngaleungit. Sanes ngaleungit wujudna nyaeta kedah bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri yen diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan seuh. Naon nu rek diaku ku urang tah. Eta urukan teh banti. Nu mata ulah di jauhan Semar teh kitu. Ulah jauh jeung Semar Cilaka. Saeutik gedena lamun anjeun jauh jeung Semar yakin
moal aya nu ngaharewosan moal aya nu moal kapangaruhan malah kalau lobaanana jalma di mana-mana diansikan ilmu teh malah karacunan ku eta ilmu laras padahal di mana-mana geus pinuh ilmu jemar panalar teh dibejaan ku pare manehna jeceng kaluhur sabab naon sabab can eusi kosong tapi di mana pare geus eusian ngeluk tungkul bener di mana geus ngeluk tungkul bener eusina hartina aya guna jeung mangpaatna ka balarea sumohon ilmu padi teh jadi panghade-hade na jalma teh nyaeta anu aya guna keur balarea eta padalang ujuan ta eta kamanusiaan kitu cenah laras kaulanun lamun anjeun geus ngaji diri tabatur oge pasti kitu da sarua da urang jeung batur teh eta keneh lir tangka tereup jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui doh tapi aya nu saruana geura sok sanajan paribasana Semar pangkat panghanapna ayeuna ama raja nomor hiji di negara aya nu sarua leres aya nu saruana contona lain contona kanyataan doh lamun ama ngadahar uyah pasti asin Semar kulan ai Semar ngadahar uyah asin tah sarua jadi di payuneun pangeran mah sanajan ama raja sanajan Semar pangkat kitu rekep deng-deng papak sarua doh taya beda laras teu aya bedana aya padalang ujuan laras kaulanu taya ilmu teh bisa pikeun ngajalankeun roda pemerintahan cicingkeun dirinya istiqomah tetepkeun ulah ungah adat ya benar wah kolontong amanat manat Hah? ulah palontong aja Di mana-mana orang ditaplokan pangkat teh eta teh amanah ulah gumede hah dalolobana naon dalolobana mah jalma teh panginitanana teh orientasina teh kana kakawasaan lain rek jadi media laras kaulanun ulu tah eta nyengsang tidak paniatan teh ngaran-ngaran hirup geus boga pangkat geus boga kakawasaan hartina manehna teh asa pangna asa pangluhurna padahal ai pangeran mah pan tadi oge sarua boh dina ngajalankeun hukum malah ari hukum pangeran mah teu bisa disogok kase daya main sabun di nyamet laras kade mi HP ama sakedeung deui tingali ieu buuk geus bodas boga anak tilu anu hiji cacat nyaeta lanceuk maneh dastarata panona teu nempo olong otot ti mimiti lahir anu bungsu si Widura cacat deui sampean tah lintang ti hidup anu normal anu bakal jadi penerus ama jadi raja di ieu negara Pandu lain beda-beda lain kade cicingkeun hate sanajan anjeun pindah diuk tina diuk di dinya engke diuk dina kursi kerajaan teh hate cicingkeun ceuk kolot baheula init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah hartina init ka mana-mana oge hate mah cicingkeun teu aya deui anu disembah angin Gusti nu kagungan pikeun ulun kumaula ka anjeunna eta istiqomah sanajan lengkah ka mana bae tapi cicingkeun teu aya disembaheun angin Gusti nu kagungan laras kaulanun timalan kade sinyaah karayat
munjangji ulah jalir ulah misilek ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata lamun hidup jadi pamimpin teh ulah nepi ka jadi anggota NATO nyaeta no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur teh loba carita tanpa nyata rakyat teu butuh janji butuh soteh bukti pek buktikeun naon rupaha kahayang hamba rakyat di negara supaya masyarakat sugema sabab ai rakyat mah pangsiuna kayak mantan mantan rakyat pangbalikan urang teh ka rakyat sepanjang negara aya rakyat tayana urang keur cicingna ka kawasaan rakyat dianggap runtah omat bahaya laras ulah ngalele modehkeun ka rakyat bungahna pandu dewanata ngagebrai manahna pandu anjrah ingkang puspita arum kaselir ing samiron nomre harkadung kongas gandane mawe laras tresnaning griya bagja nu taya papadana Rama Dewaji mudah-mudahan naon rupiah patwa jadi jimat paripih kangge putra mudah-mudahan bagja cu atuh kan tenan wah sakitu tiama ayeuna pamungkasna sae lanceuk maneh sanajan bari jeung olong otot bari jeung teu ningali tunanetra laras bari teu ningali hartina geus leuwih ti remaja langkung ulah tos yuswaan ku ama sok diintip lanceuk maneh teh geus beger teh paingan ulah nya ge teu ningali da normal meureun eta nama aing nguping buka koko kayam teh sok nyarengeh paingan ulah lel wae anak eta pagawe karaton aya dicabak kumanehna teh sok diciwit ari aya jadi lamun nyabak kulit awewe teh manehna teh jiga anu bunga sumanget hartina geus beger tos beger bagja ama teh kuninggalna kitu laras asok noya wayahna dina danget ayeuna teh selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat beja tinu beunang dipersaya geus nyebar yen di negara Mandura di Mandura aya saembara putri laras nyaeta sobat ama teh raja teh anu kakasihna Prabu Kunti Boja loh kagungan putrana teh opat hiji Raden Bangbang Soda laras kaduana Kunti Nalibrata laras katiluna Ugrasena kaopatna Arya Prabu laras taeta putri teh Kunti Nalibrata keur disaemarakeun ayeuna sugan jeung sugan bari namah pangalaman laras namah wawasan Gusti tak kitu malah hidup calon raja di negara asa wajar pisan
engke di mana hidup di istri nanti disagigireun hidup aya jodona aya pangdamping nyaeta aya pendamping aya nu marengan aya pemesuari pikeun ngaluarkeun eusi hate teh paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan paduduaan teh lintang ti jeung pamajikan sumuhun sakalian ya akang alah suka luar biasa Allah luar biasa kumari akang lain eta heueuh jeung sirikeun Raden Dastarata Gusti Dastarata nya oge manehna teu ningali Kang ai panggih jeung dewek sok ngagabrug purukan awewe geus beger mana kitu ge budak teh wake nyium iket segalanya ai beger mah diwarah ku akang teh ai ku kitu teh mah pangwarah dewek ti baheula oge ari akang mah beger wae ai akang mah beger wae ari kawin acan ya Kang doakeun euy Raden Panu ieu kantenna anu bakal tiasa neraskeun karajaan sumuhun nya laras ta eta anu disebut maung teh eta maung awak disebut maung ai maung teh manusia unggulan laras lain maung nu sok ngarekeb oh sanes manusia unggulan sabab ieu nagara teh sumber daya manusia sumber daya alamna teh geus komplit tos nyampak bulan komplit nagara anu agraris laras tangtuna oge ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal nu super malah dewek teh milu bagja euy baca makan di desa dewek menang hadiah dina kebersihan oh gitu beres lumayan ti Pak Ojang oh di desa Tumaritis akang besan nya eta desa Cisampih ge meunang atuh marukana Cisampih meunang ngan anu teu gadenge teh Buni Hayu anu ka desa Paabun lain digebah wae meureun ku Kang Dayat meureun bisa jadi itu teh kakitu ya manfaatkeun hadiahna keur kepentingan urang sararea we deui nya tuh kitu nya yang sarana naon we bulan yang Raden Panu Kayung-yun teh budak teh Kayung-yun budak teh eta ku sopan santuna jeung teh aya carekeun ramah tamah DP handap asor nya kanu kieu kanu kieu teh mode Pak Agus Lioban gitu pada Pak Haji Agus jauh jeung maneh-maneh pada apih romantis jauh we jeung tukang genyereng mah jauh pisan jeung eta cenah ka dieu atuh si Cepote Kang sawios si eta mah sok ngerakeun sih si eta mah dibawa ka karaton segala dicabar kitu kaset jadi maksud ama teh wayahna ini ka nagara Mandura saembara blabar kawat ilmu geus aya geus nyampak ngan kade lamun rek init ka daerah Batur ka nagara Batur sabab yakin bakal beda budaya adaptasi urang kudu bisa adaptasi jeung kaayaan di ditu hartina pindah cai pindah tampian laras lolonokan panginten nu laras ulah mode akang nya urang singa hormat kana adat jeung budaya di ditu nya timbalan kaula nu tadi teh ya cicingkeun hate laras kaula nun sanajan init ka mana-mana oge laras nyaeta cicing dina nyaahan deudeuhan ulasan jeung asihan ulah ngokop kana pangarti batur jeung cingajen kana karya batur jeung ilmu batur sumuhun dihanape salilana DP we urang mah ulah nganggap remeh kana pangarti batur cing inget yen di luhur langit teh aya langit
eta kade ulah ngabanding-banding urang teh ulah ngabanding-banding wae kana pangarti batur sing inget yang di luhur langit aya satelit aya langit alah ampun aing aya lagi ulah nganggap enteng ke batur teh tarik we yang ulah paling-paling oge di luhur langit mah aya pilot aya di pilot mah timalan sakitu rupina bade ayeuna keneh bade mios ngajugjug negara Mandura Harja bra Kakang Semar kulan wayahna barengan mangga si Cepot bawa baik saya mangga saya bawa jangan hibur di jalan panginten da si Cepot mah seueur sobatna panginten wow sobatna Pak Haji Entis panginten Pak Haji Entis Pak Haji Darkim Pak Haji Oman ti si Dodadi pasti Pak Haji Pepe no teh didatangan ku si eta mah tangan Pak Haji Pepe airek init-initan teh saja berarti minta didoakeun teh minta ongkos sakitu bra bade kapaan Pemda rampung daud tutas pangandika bra lumampah jeung lumaku saeutik gedena ari anggeus digawe mah moal ditegor moal nu penting mah gawe nu penting mah gawe heula nya tadi dia meureun kontribusi bibi teh sumuhun bibi bisa SMS nya lara timpa balik bibi kadunungan teh kudu kitu da rumah sa digaji kudu ka hiji rumah sa digaji da aya jelema nu digaji geuleuh kadununganana nya ai gaji mah ditarima ngan kadunungan izin nu kitu teh naon sababna eta teh tina goreng hate tina goreng teh munafik teh lebih dari sekadar boneka kayu. Inilah kesenian hebat di balik pagelaran wayang golek. Baraya Sadayana, kita sering nonton wayang golek. Tapi, tahukah kamu, di balik pagelaran itu, ada banyak unsur kesenian yang berpadu, saling mengisi, dan menjadikannya sajian budaya yang luar biasa. Wayang golek bukan hanya soal boneka kayu digerak-gerakkan. Ini adalah panggung hidup dari berbagai cabang seni yang bersatu dalam satu harmoni. Matak geringan ai bibi masa ada sok ngupingkeun kiai heuh oh percanten bibi saur kiai cenah kumaha teh bibi sok kadenge qad aflaha man tajaka naon hartos ha di dinya domirna teh kana hate oh nuduhkeun teh jadi bagja pisan hirup di dunia keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena bener bibi borokan jadi si horeng eta teh babasaan teh universal nyai oh sumuh tong borok keur manusia heuh mobil oge pan ai kotor mah kabilatorna geuning gerejeg moal bisa maju geuning oh jelema ge kitu sarua malah ku goreng hate mah moal bisa diubaran ku salat moal bisa diubaran ku zakat puasa mau ngahaji bener sanajan eta dilaksanakeun tapi tetep hatena goreng moal ditarima moal bener sumberna na hate da sumberna mah geuningan kudu balik deui ka fitrahna jelema mah nya kana kebersihan teh kana kebersihan hate teh sumuh malah dijamina oge pangbagjana pangbagjana hirup di alam dunya hodenge kana atuh apaan sih kita tadi oge ngabejaan bagja hirup di dunya lamun geus bisa ngabersihkeun hate nya eta pan sumberna teh na hate sumberna dina hate sagala rupa oge sumuhun ulah nyayi teu disaha-saha anu bersih hate mah bagja we anu bersih hate mah dirabu di pangku anu goreng hate mah da kaituna ge bakal teh semplek dincak semplak kitu salah kieu lain tunggu diparucat tang dirumpak nya picilakeun teh nu kitu picilakeun kaituna ge nya bener bibi aya ku bagja bibi peuting ieu panggih jeung kabogoh saha di bibi hah kabogoh teh saha itu teh
boga kabogoh we. loba takang Oman di Sidodadi Pak Haji Darkim Pak Agus Lioban Nya Bantis Bantis. Kang Pilot Ya, Kang Robot Kang Robot ngarukan Kang Dayat Api romantis Kang Aan Pemda kabogoh Nyai Ngungkul Palurah Cijengko kabogorna Talurah Cijengkol kabogoh bibi Kades di samping urut nya pepotongan mata kaing makasohor datang ka lemur teh sok disebut tuh cenah si logor itu si Gobra ngaliwat banyak kita tuh si Gobra si warasaan ngaliwat kades si sampih non teh burukan teh Nya. pepotongannya Pak Abun Pak Abun nutur-nutur Kang Ade Suhaya non teh Kades Suhaya benar Apih Dono Api Dono eta RW Nana Bapak Ojang Pak Ojang oh Baki Bupati Ojang nya kumaha Pak Ojang Sen marukana panggih jeung bibi teh sok teh Bapak Wakil Bupati keur meuli seureuh nawa kemeli suruh Abi dengan Sansong Pak Ade non teh pusat hitan teh eta teh nya di Pagaden Pak Gaden Pak Haji Muklis paingan nutur mah oh marukan loba kabogoh Nyai mah RW Nana tetep di Lebak Siu gitu-gitu wartawan loba nu ngicirik-ngicirik ka bibi mah Pak wartawan Wahyu tah heeh di media Marukana. di media Hah? Jakarta Pak Haji Dadang Metro aya burukan ketua PWI teh PWI. kabogoh bibi teh eta teh marukana nya baheula keur ngora bibi teh sok dipoto bugil baheula keur ngora teh sok dipoto teh cangcutna ngungkul heuh dina popoean paingan Kang Wahyu di media Jakarta yang ieu Kang Wahyu non teh marukana teh Kang Dada ai bibi keur lempang teh sok dipoto bujur teh bojor teh heeh dapang gedena salemur bujur Nyai hari teh paingan subut si Jubleg mah paingan marukana tah nepi ka ayeuna Haji Pepen ti Tangulun kapeletna ku bibi teh nempo bujur pemajikan deui ente Kang Opik ke buah dua teh ke pelet nya kekayang ka Ibi Haji Wahyu menurut ti Majalengka ka dieu nutur-nutur Kang Opik foto buah dua apa di bela Kang Opik foto buah dua kan dari ieu malahan loba nu minta nomor HP ka Nyai Allah eta Pak Haji Omon ABDR minta nomor HP ka Nyai ngan teu boga HP teu borah nomorna HP-na ge teu gablek sidik tegablek nya Pak nya Waom radio nuansa teh nutur-nutur we waom radio nuansa subah aduh wilujeng ngadangukeun ye dina radio na sewang-sewang sumuhun di band pasnya di band pas kulan nya dina raraga hari ulang tahun Kabupaten Subang anu ka sabaraha teh 64 anu ka 64 nya anu Dirgahayu Subang Dirgahayu ceuk anu dipimpin ku Kang Arul tamu ya Kang Arul nya anu ais pangampihna Ya, tadi geningan aduh Bu Ica. sadayana desa nampi hadiah laras tina kagiatanana kantenan nya sok tingkatkeun prestasi desa masing-masing Allah laras supaya leuwih maju kumaha carana tenan hah laras kudu leuwih alus poe ieu tibatan kamari nya tah eta disebut ditingkatkeun teh jadi hartina ngaronjat dina sagala rupana kreatif produktif jeung sajabana laras terus kamu anu mimpin ayeuna Pak Ojang Pak Ojang aduh saurna Bapak Bupati mah mudah-mudahan kayak musibah mudah-mudahan nya ya sing salamet we sing enga mulih deui ka jati mulang ka asa deui nya kal wangsulkeun deui kana kabersihan hate nya laras sing sehat we kulana yakin ai ngaran-ngaran hukuman teh eta teh pitulung pitulung laras nyaeta ditebus ulah leutik hate sing gede malahan sing lebar manah we urang oh lamun dibandingkeun jeung kaprihatinan Rasul wah jauh keneh wah atuh dicaci dimaki dianggap nu gelo jeung sajabana sumuhun dibaledog ku kokotor wih dakwah teh
mulih dakwah teh ayeuna mah balik dakwah teh menang amplop gede ulah dibayar baheula mah rasul mah ieu mulih dakwah teh ditaplokan ku teh onta teh onta meredokan Tuhan nya marukana disebutna ke jelema Allah disebutna jelema Allah dina sadar di dieu sumohon kulan romantika kahirupan nu aya di dunya teh kudu kaalaman ku jelema sewang-sewang laras gumantung kana lalakonna sewang-sewang sumohon sabab setiap jalma ieu meliaran jelema lalakon beda-beda lalakon terupi-rupi pengalaman terupi Nyai sumohon aja kitu keun sabab aya jelema hirup keneh mah aya ieu aya jatah pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun mudah-mudahan atuh kulan euceun nya kitu tah ieu nya laras kulan wilujeng ya kasadayana masyarakat Subang laras anu dina waktos ayeuna sasatna dipieling alut-alutan katenan nganuhunkeun ka pangeran hakikatna sumuhun hempak merbayaksa ti sadayana desa sararumping sa Kabupaten Subang laras kalihna ti eta gubernur Sabalemur gubernur nepangan masyarakat sabudereunana Jawa Barat Pak Aher anu kasep ayeuna mah zaman singkatan geuning naon nih Pak Aher Asep Sunanar jadi Asun nya oh disebut Asun Asep Ana jadi Rebeh disingkatna teh Berkis iya kalah karena sungut kain ngaran Ukat jadi robot disingkatna jadi Aher teh eta teh Pak Ahmad Heriawan Pak Aher teh Gubernur Jawa Barat Bapak urang sararea sa Jawa Barat eta teh papayung Jawa Barat ya eta dina raraga sosialisasi pangwangunan prestasi sapanjang janten gubernur anjeunna sumuhun naon wae pangwangunan anu parantos dilaksanakeun anu teu acan pandikeur dikeureuyeun teu bertahap dan naon nya teu bisa sakaligus mode Pak Asep mamimpin teh mimpin naon Pak sakotak tapi salawe negara ai Pak Aher mah pan sa Jawa Barat ngaran-ngaran komo aya di kota mah geuning heterogen aya namanya penduduk teh rupa-rupa padat rupa-rupa adat rupa-rupa budaya rupa-rupa karakter alhamdulillah di Subang mah geuningan ieu ku ayana Pak Ojang bertahankeun budayana sumuh anu dina danget ayeuna sasatna digelarkeun pagelaran wayang golek sasarengan sareng gubernur Sabalemur gawe bareng nyaeta bisi nyusup budaya-budaya deungeun lain bisi deui geus teh geus geus nyara rusup ayeuna teh budaya-budaya teh geus narobos ayeuna teh kaula geus narekab ayeuna teh urang bertahan we urang mah teu kurang budaya di urang ge heeh malihanan dalang teh seueur di dieu teh di Subang teh wah dalang uju teh di Subang aya nya dalang sano ayanya dalang uju aya malah dalang uju make bade ngiring Bino Jakrama Jawa Barat anu disesepuhan ti Pepadi Kabupaten Subang sumuhun pangongkosan kene Pak Ojang tah patandang ti Kabupaten Subang mudah-mudahan cing menang amin oge doana ka masyarakat Subang amin nya patandang ti Kabupaten Subang dalang uju doakeun cing hasil ngabanang bokor kancana amin dina Bino Jakrama eta nah kitu Nyai sumuhun kula mudah-mudahan eta sate buah dua ka dieu ngintun patata alhamdulillah nuhun aji katampi satena nya apih barjan ayanya heeh nuhun ulujeng tepang Kang Mamat Wanareja aya nya RW Nanang Lebak Siuh tah api angkun akang aya api angkun heeh di samping teh nuhun satuan lalu lintas Pak Omon ABDR aya ngalih saurna teh Kapolda nya balik dewe ka dieu kitu ka Kabupaten Subang nya
Ayi tarompet aya Wilujeng Subang maju Subang gotong royongnya Wanaya grup layung grup Wanaya grup aya seniman seniwati Kabupaten Subang sok tingkatkeun kreativitas urang sadayana sae Neng Layung Sumping nuhun Kang Dadang Wanasari aya malihan ieu juru kawihna oge urang Subang ieu Neng Nunung Nur Malasari urang Subang urang Tegak Kalapa nuhun nya CP Pul da aya ayi ulan kasadayana we nuhunnya leres Waja non teh wajah sesepuh ti Disbudpar aya panunung aya panunung Sobari saparakansa wilujeng tepang dina wengi ieu nuhun Aki nuhun Umaran Aki Umbaran Lurah Maman Cijengkol da aya Palurah Maman nuhun kabogoh bibi teh eta Lurah Maman anu merkosa aing baheula di kebon teh di kebon sawit Jaganes di samping aing keur umur 12 tahun teh diperkosa di kebon teh aing di kebon umur 12 tahun teh geus blong geus eueuh reman aing teh geus eueuh cacang kedan heeh tah kitu ayi sae didoakeun masyarakat Subang sadayananya ti kawit ais pangampihna sumohon beh dituna ais pangampih Jawa Barat Pak Aher miwah ti Disbudpar Jawa Barat Pak Nunung Pak Aja saparakansa sing Parajang Yuswa arageng milik sadayananya sumuhun nya sakitu ti bibi assalamualaikum waalaikumsalam bibi Kaya namanya acoy. Anut. Jangan ngerokok mah karena naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan. benar Tong digugu teuing perintah Bapak dewek teh. bisa Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta Bapak dewek. Dari Bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan. kita teh kolot Urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh Bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya jeung nyebut produk gagal tadi yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini nanti sia doraka jelema kita karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah Bapak dewek teh kadaluarsa ngandung formalin pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis Bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalan da lain turunan Sanghyang lain turunan naon-naon Bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh sarisi teh kita batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus kamana karepe teh ari ngomongna teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badranaya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia oh aduh ampun Gusti nu agung berbahasa ulah ka bapak urang iya kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba kakolot ngomong ka batur dina lebah dia Bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya
lepas tina akidah maka jeung aya kuburan Semar nanti. udah benar aya. Oh, Batur sok dijarugjuk geuningan. kubatur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit Eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskan kena loket bari ipis. salah kabrahna teh. Tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Wah. Bungkus ku lawan bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah. Asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh Kuburan Pandawa aya. aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Heeh. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokona mun jinjak itu. Eta teh bener akang sok aya nyarita kitu. Nah aya ku kabina-bina teuing euy Heeh. dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh Pake nu matak kurunyung Islam teh di dieu tah nyata penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Bosan. menang jelema so teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy Jorojoy. heueuh tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. Ai ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we mara kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu Dasupkeun kana peles. belego ge hantu namun urang mengencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jara rawuh akang. hantu teh belum pamadegan teh Asa beuki jara rawuh. kabina-bina nya euy Heeh. pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Si orek dina diri urang. kumatak sileing teh kerepek ngenteung Ngajari gajuri. tapa Asep Taruna da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok Botol. sabab naon gede hate da di dieu bareto goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang Tidinya. heeh nya Bener. nu matak Semar mah wah Semar ngaranna ge Naon ulah kitu teuing ah. oh Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka. nu matak aing hayang gerak kiamat teh hirup Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Ah! Loba. Ai bapak doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba. Ngomong teh geus kemana-kana. naon
bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya anu kolot dorakati anak di mana-mana oge dina keterangan ge aya oge aya ge anak nu dorakati kolot anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak dorakati anak loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok gini eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun pangna dipikeun ke beureun anak jadah naon pangna dipikeun ke ku indungna anak jadah nyalahkeun ka anak si belegu nya heueuh pangna dipikeun ge lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunana kitu teh hasil hubungan gelap maksudna hulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyalahkeun budak bila budak pancen boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak leuweuh bapaan teh naon anak leuweuh bapaan anak eueuh bapaan sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewereunna teh gasa-gasa kana pager kejung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah bener atuh teu ngarumasakeun dosa pada si ayah nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh bener tapi kan nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh mumule pikanya kumbah dampa suku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaprego jika anu heueuh sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya bapak ari kaprego jika anu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkeun lamun urang dorakati indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangder dipake pangaret bingkang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh eces ta jika anu benar ngomongna dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka goyang getih indung disebutna ge ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalahnya nyapanya leres tuh ai kaprego pada bener ngomongna teh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot nyapanya leres tuh udah asa dipameunangkeun da tadi malain kitu ngomong kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok geus wah bener jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana-mana aduh Gusti nu Maha Agung da sia teh ngabejaan suga teh eueuh bila aku teh kaciri sakitu ngajeng alah mun ngageblek aing jeung poek
Bapak aing jadi wek ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Oh. Heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas. hidangan pada bingung dibere yang jadi wek ngareo 10 Era makanya aya ko awi bos Borma nya. oh bos Borma Aduh ampun Kang Gunawan nanti Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia. sumuh Alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu. wah beres kok Aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag. nggak tahu nih meureun akang mah Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek ngorgocoblak kitu teh kodean aya gitu. Aina Aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean. sugan kuring Ieu mah meuni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna. dari kodean gitu ngarti-ngarti piraku teh ciri lagi kireun Heeh, nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh. Kema mun aya teh ulah lel atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh heung ngelea seuleing teh. Kodean. Jika babaturan urang ge si aya. Jiga babaturan urang ngelelan muning ini. Alah, ampun. Alah. Sugane ko awih mekelan ka dewek Nya. Bakalan roti bakar. Alah nuhun Naon? Doana we teh sararea. Doa Dodi eta mah. Alah ampun cing euy. Kang Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar ya euy duh. Bali dina. Kagungan mantu aduh. Pararaas. Tereh kagungan putu meureunnya teh. Sumon putu. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh menang biasa euy. Oh, menang jasa. Menang ondangan ka Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh boha de boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk saha reungit teu mangpaat. Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah makawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah tapi bener mah si orang sakala rupa ge mangpaat kudu daek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik. Oh, listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison. Oh, bener Kang. Ci sadar pikir bahwa dinya. Gitu. Tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab. Rebab dapat dikesetkeun ku jelema. Alah. Aduh. Gitu teh euy. Daek mikir mah. Daek mikir segala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Tina jenuh, tina kesal bisa. Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empek ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae.
aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heeh kalah aing nu ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeli rak piring rak piring mah teu kudu keliling Eropa kan tak kitu euy bener kan nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ke masyarakat apaan kayeuna mawa manfaatna mah hikmahna mah moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu kadewek Pak Haji Ali bener teh Haji Dinar lain hayang kapuji teh Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni nya ka seniman nuhun Pak Haji nya ke seniman Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sararea ngariung mung pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nyah ai dewek salah abus di kalah jalan belah wetan itu di Bandung belenjeng teh ngadong ka itu nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh ampun aya janur pernah teruskeun ka jadi handap nya tak kitu di lemur sorangan ge kadang-kadang linglung ayeuna mah geus pinuh ku perumahan cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneng nyeri aduh jo brek teh mah diuk lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh eta semplek dicak semplak ieu aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta si orang teh balik teh ka urang turunan mulian doma teh ka doma eta mah euy naon akang seri aya deui da keur dahar bereng teh teh laleur meni pinuh di Arab inget aing di kadang doma teh sok ngalaleur ku lem salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat laleur jeung teh ieu mah aduh ampun aing geus salat beuki napu nya riwayat aing mah historis alah ampun kalah beuki napu balik di Mekah teh di mutiara didongengkeun teh tak kitu euy bener akang cenah dek oge hayang hiburan euy ya hayang hiburan mah sok sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka Makkah amin bisa umroh iya atuh bisa umroh seling teh bisa umroh ka Jakarta kitu nya gitu suka deh ka hareup mah pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga tenaga leuleus
alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur Lapur Kang. Kan untung jerek we. nong dia geuning Aladina Kan untung we. gingseng dari Royal Jelly Royal Jelly. sia grepek pecakan Wah, deuk isuk ah. aduh Isuk pere deuk meuli ah. teu hariwang di deketan ku awewe teh Jeung Iya. menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri orang lain. dicampur gerak kotak bumi Ada pasak bumi pasak bumi. dan bangunan alah ampun Aladina kapsul Paingan bareng gegeh wae. hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso Macet Darso. mapa jalan satapak gitu ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempatan nu dijuju dek ngalomo anu ngora suga nu kolot teu nyusul Suka nu kolot teu baeud. sugan teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan tapak saha tapak Rasulullah kitu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong Benar. gitu jujur Jujur kudu nyunah we nyunah Rasul. nyunah Rasul nyontok apa nyontok Di hayang salamet punya adabnya. Salamet punya. alah alah ampun Hei, hiburan aya sokan. Hitung-hitung gerak badan we itu kayaknya. aya ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian Nah, yang seri kenaon ya, Kang? yang serikeun aki-aki adan di masjid aya napas geus beak meureun Nah, eueuh deui. cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy Budak orangnya ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM Meni maksakeun maneh. Eueuh khawatir. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy Napas we ampun. tungtungna we la ilaha illallah Capek begitu. ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan Musliman. Ada geus kolot karena ge atuh. aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah Make seni nya Kang. eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya Di akhirat. aduh ampun Naon di Majalaya? wala wargi gitu gerak gugah
ulah kajong-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah salat silakan cai geus kolot palimeuran eta dadang wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureunan barang ngareret kana jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incuna di paut tadi dibere rokok mereka ge sabungku ya jakabah kuring geus usaha heeh komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa teh ai nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun angkep bre heuh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor oh aduh didinya da aki-aki teh mah ya umum ke masjid teh didinya trauma alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun aya sangu teh pangirim pangirim da teh boga pamajikan teh aki-aki teh kolak oge pangirim kolak pangirim tetangga harana ngetek di dahar teh ngadaguan adan kolak jamai teh kan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show ngabuburit ngadaguan sejeng ngadaguan adan dan ai keur ngadaguan kitu jo kerlek ke deui sare heueuh karunya duh da malu muskolot teh ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasumtu barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh hor aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae makan ku lapar tragis teh mah ending teh euy